Saking kumung ribetna TR nya lolobana meuli teh tiung hideung anu digebluskeun da ari segi empat mah asa ribet teh beda jeung gadis baheula mah nya tuh tingali gadis ayeuna mah hayang diistrika heula tiung oge memeh nganterkeun TR ni balik teh. Da nya kitu ari jeung gadis mah nya hayang perfect ari nu geus jadi ibu-ibu mah hayang rape langsung make. Ieu teh rek maju balik tapi budak TR nih hayang jajan baso heula nam atuh cita menikah kawargan ieu bocah nya ti isuk jajan wae. Memeh balik teh waya cenah Neng ieu hayang teh jang liweuteun. Alhamdulillah nya baraya masih keneh aya nu ingeteun ka abi ieu nu mere beas cenah. Jang liweuteun cenah aya we lah cenah sabatok mah cek paribahasa kolot mah nya padahal mah eta teh saletter 2 letter nya alhamdulillah we rejeki. Ditingali teh wadahna teh bau asin. Kukuring teh diganti kurah-kureh neangan mangi we palastik hideung eurihkeun. Memeh balik teh hayang nginum heula da haus nya TR ni teh baraya rek maju balik we caritana geus beum rek naek motor. Tuluy we gek diuknya berengbeng we yeuh darek maju ka hujan tuh tingali langit oge geus rada angkeb. Ieu teh nya jalan di sawah ieu teh sabenerna mah ari usum halodo mah garing kieu tah geuning lamun usum hujan nya katingali hejo lenglang caang katingali alus nanya pasawahan anu endah teh eta ieu teh caritana di lemur kampung Babakan Salam TR ni teh nya maju rek balik da geus jam burit teu tulus ngenong da saukur budak TR ni hungkul ari nu ngenongna mah.